A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki iku pasal sawiji. Istaratu likisasi tarafi wal jarhi ma surita lin nafsi. Yen syaratkeun gadue ngisos taraf. Yen syaratkeun likisasi tarafi gadue ngisos pucuk anggahota al-jurhi lan natuan masurita apa barang kang den syaratakeun ya malin nafsi kadue awak-awakan walau wada'u lan lamun neleh ya kaum kabeh tawalan lamun neleh ya wong akeh saepan ing pedang ala yadihi ing atase tangane si wong atawa majni alaih watahamalu alaihi lan pada nendetkeun ya wong akeh alaihi ing atase gitu alaihi ing atase iya daf'atan kalawan sabalena abanu maka megatkeun ya wong akeh ha ing yad kaligandai walau wada'u lan lamun neleh ya wong akeh saifan ing pedang ala yadihi ing atase tangane wong majni aleh wa ta'amalu alaihi lan nandetakeun ya wong akeh alaihi ing atase wong majni aleh dapatan galawan zabalenan baban wa maga-magatkeun ya wong akeh ing yad kuti'u maka den pegatkeun ya wong akeh sijajur rasi wal waji asyarun lan utawi tatu lan utawi natuan sirah lan wajah iku 10 harisatun sewiji tatu harisah wahia lan utawi harisah temasagol jilda golilan iku barang sago kang ngamasakatakeun ya emak al-jilda ing kulit golilan halekidik wadamiyatun lan ganggabing donedat dudamiyah udmihi kang anda diagen getih adamiyahu ing jild wabadiatun lan tatubadiah
Taqda'ulah magang megatakan ya badi aing daging wa mudalaimatun lan dadu mudalaimat dagu sufi kang lemkeun ya mudalaima fihi ing dalam lahmi kang bohewelaken zarwa bae ya mudalaima fihi ing dalam lahmi wasimakun lan gabing liman edatu simak tu baligul jildalati bainal lahmi wal azmi negaaken ya simak ing kulit kang teteping dalam antarane daging lan balung mudiatun lan kang gawing nanem edatu mudiatu diolasma kang ngabolewakeun ya mudiha al-azma ing balung wa simatun lan kang gabing bitun edatu hasimah tasimu kang ngancurkeun ya hasimahu ing azmu wa munakilatun lan kang gabing walon edatu lan kang gabing walon edatu munakilah dan gulu kang ngalihaken tan gulu kang ngalihaken ya munakilahu ing azmu wa mamunatun lan kang gabing zangan edatu mamuma lugu khariyadata dimagi kang tegaya datu mamumahing wawadahan utek adawa ing batoke utek wadami gotun lan kakaping 10 hetatu damigo tahrikuha kang kitu ngebedah ya damigo ing kharito ing kharito tu dimag Sateajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah kahiji ka Halimatus Sa'diyah binti Ajahum kaduana kanggo Pakia Cianjur oh iya mah di Saudi supaya balik telepon batu kemudian Tukmade Ardana bin Suwadi mu'alaf di Hindu masuk Islam supaya diberi tegar. Kemudian almarhum Bapak Rahmat bin Junaidi, almarhumah Ibu Yuyun binti Masduki, terakhir tokoh Mas Tabrani. Barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ima pertanyaan, ada orang yang jual apa ini motor kreditan yang belum lunas, terus motor itu saya beli cash dengan harga murah dan saya tidak perlu meneruskan gitu apa namanya angsuran kreditannya, bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah saya berdosa? Sediklah dosalah beli motor yang belum lunas. Barang yang sudah sah dijual belikan itu diantaranya adalah sudah menjadi milik. Patokannya begitu saja. Barang yang sah dijual adalah milik kita yang sudah jadi milik, itu sah dijual. Kalau belum menjadi milik, belum sah dijual. Patokannya begitu. Itu yang namanya kreditan. Kalau belum sudah jadi milik atau belum, saya kan tidak tahu. Coba saya mau tanya yang suka kredit. Hah? Tuh nyawan saya tahu. Asak berarti. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik nggak sah dijual. Kita beli apa namanya nyolong motor kemudian dijual nggak sah. Sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual, orang tuanya belum tahu, tetap gak boleh, kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal, baru kan pindah jadi milik kita, boleh gitu. Jadi kalau belum jadi milik, nggak sah. Saya mau tanya, itu motor yang masih dikredit, kemudian belum lunas misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah, berarti dijualnya, itu sih ada hukuman dah. Tinggal gitu baiknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kanu bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ke abah urang teu nyaun abah urang. Geus beres bebeja bah. Eta mah motor nu abah kukula dipaling aju dijual ke abah. Sial sia. Teu naon da pokos kitu. Janu abah ieu ika batur mah tetep teu bisa. Teu mah hitung-hitung minta duit bae baru ka abah. Tara sarua jeung kieu je teu kotok gede amatnya. Je kotok bagus amat, gede amat ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe ditewak we dipencit. Set pencit, beres dipencit, terus digodok, disayur, haju dihudangkeun lembogana. Udang. Kunaon dahar ya, dahar. Ayam ya, yush, hes bae. Ji, jahe ieu sia pisan, atuh aing teh. Aing segede aro lo ngomong. Dahar. Paharanya na daharna itu. Luar biasa. Beres, benar ngarokok dan lain sebagainya. Uplek. Isuk-isuk menang teh kotok aing sasada. Biasa songkok korongok eueuh ieu mah ya kemana ieu. Isukna eueuh deui je. Cik ada kotok aing geus 2 poe sasada ka mana nya ieu? Ka mana barang deteangan kapangi buluna ja ieu. Teangan punyana bari marah teh eta bari marah.
sial jasa jelema sok tangan tanyakeun ka babaturan. Heri. Pantas sama maling kotok si Heri mah. Kan sia maling kotoknya. Kotok saha? Eta kotok aing anu sok sasadap teh. Ye, aya eta nu dipeujit tu di harku mamang. Ai kitu eta. Tah. Eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tah nu mencitna. Sebab nu ngadaharna nyana. Eta kanu kos kitu pan agama mata. Ieu mah tina bab penjualan, ieu mah bab dahareun. Ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti tah. Wajib dah, ngan wajib ganti nama nu di dahar kunya namanya milu deh sarua. Namun nyanda nggak ada ping-ping na doang, harga ping-ping na sabara duit. Kayak itu melolol banget kunya nanya, asa ngenahin pan udang hees atuh, derak bayu kahulu-hulu na kunya na. Tata kos kitu cek dina asbah wan nazair idza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab, tipuan jeung mubasyarah kudimal mubasyarah walakin mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab dahar nang mencit kotok sabab dipencit. Gurur nipu nuncit sugan teh mah nu batur horeng nu nyana katipu nyana. Wal mubasyarah nyana nu ngadaharna. Kudimal mubasyarah lakeun mubasyarah masalah. Ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargakeun. Cek ieu teh pan aing mah ngadahar teh kitu sabelah deui aing ping-ping. Ajo itu babaturan aing Ki Umar ping-ping sabelah deui. Ta eta aing mah wajib ganti ku sia ping-ping. Nu hiji sia hiji. Aing sabelah mah mun didahar ku aing ieu teh mah. Sabar deui tetep ping-ping atuh. Aing minta ridona teu bisa. Aing mah teu bisa minta ridona. Sabar deui tetep ping-ping. Geus aing mah sabelah 500.000. Pan mahal amat sia ping-ping hiji. Otokna sasadana melung. Itu tata adu harga nggak sulah loba omong temen taridona bae ya tuh darah ge loloban aku sia ieu geus atuh geus masalah geus lah padahal di jero hatena kotok sia dihajar sia ku aing main hajar-hajaran tundukna teh mah keur carita teh eta mah hayam dipencit dibikeun kanu bogana. Eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sah. Motor meunang maling dijual teh sah. Mentak pamalingan mah ambay-ambayan. Kuari loba deui pamalingan ye singade. Tidak singade ge atuh emang Allah nyieun neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi. Atuh jang nyana bae geus sia neraka meureun tah. Ngan tetep bae orang butuh ke motor butuh ke kendaraan hati-hati. Adapun orang geus hati-hati atunya ngakeun sadaya-daya ke Allah. Eta mah geus kitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar Kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa. Itulah meureun di negara anu zalim. Namun bebejanya nak ke polisi seri polisi ge polisi seri lo cara aing menangani nu maling pugu aingnya maling melulu jak polisi ngan aing maling na make tanda tangan korupsi ngaranna beda ngaran doang laporan ke bupati Pak waduh saya kemalingan paling apa maling mobil kemalingan mobil hilang mobil ya sia maka karat mobil aing mah maling lu bener laporan kasa coba kuari orang lu mantak ambalaya ke benang-benang pemalingan sekula aja beda jeung zaman kula keur leutik momen kepalingan di kampung Picung Nihtir di Picung jadi desa teh aya tongtrong Pak
tong trong tong 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 trong tong 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 asal geus kos kitu beta tong trong tihtir ngaranna tuh atuh ka dieu langsung cilongok nong trong trong tong 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 trong tong 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 ka gelam tong 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 gembor kabeh terus ke belah ditu tong 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 sadesa nongtrong kabeh deuk lompat ka mana coba pemalingan deuk lompat ka mana pemalingan lompat ka ditu geus aya nu ngajaga lompat beunang bae teh pemalingan teh beunang bae antaran kompak antara polisi antara desa kepala desa jeung masyarakatna eueuh nu teu beunang kabeh ge tihtir ta zaman baheula ngaranna jadi zaman baheula mah ku tihtir bae beunang ku ari ku HP teu beunang ku HP geus teu beunang SMS ku polisi nomor sekian ke baturna udahlah kalau ada lolosin aja emang kenapa udah bayar dia tenang gitu. Sudah malu kepalingan we didatangan deui kepalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teh coba eta kos kitu tadi negara urang negara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis brok aya kadenge nu maling beunang ku polisi aya ge nu beunang teh lain ku polisi beunang di pengkolan lah bebeja ka polisi mah eta mah teu bebeja ge geus da geus beunang ieu mah ditangani ka karaksan geus beunang jadi polisi gawe naon eta sebenarnya kos tapi lain di Indonesia teh mah di Vietnam kus kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh tak cerita dah kos itu jadi tema urusan kredit mah kos gitu nya kedua apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan sih nulisnya nu bener atuh nulisna ulah pidokterin malulu ya sholawatan setelah azan di masjid padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah masalahnya untuk di ustadz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid mohon penjelasannya terima kasih tiga raksa baca sholawatan setelah azan tidak ada instruksi harus baca sholawatan cukup jangan nambahi jelema ku azan jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat haram baca sholawat baca Quran, baca sholawat haram di masjid azan sudah didengungkan ada yang sholat sunnah rawatib kemudian baca sholawatannya kenceng embat eta ngaganggu kan ukur sholat maca sholawatna haram min jihatil waswasah ngaganggu taswis ngaganggu tak haram sama maca sholawat tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna mun maca sholawatna lalaunan mentahara bu cenah puguh mau ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah teu datang geus ulah maca sholawat kecuali usaha sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas masjid eta wudi'a li sholat masjid eta dipersiapkeun jang sholat lain jang maca sholawat jadi ketika nu sholat ayat tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tak maca sholawat sebab masjid mah jang sholat adapun daratang teu daratang teu lain urusan imam urusan makmum teu meunang ganjaran atuh ustad mah ayo bae deuk salat bae
lemun hayang Ustadna kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka Jumat sholawat ieu ngaganggu ka batur itu kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah ju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat geus eueuh nu salat sunah ieu babarengan maca sholawat ayo maca sholawat babarengan teu naon teh wabehan eueuh nu salat aya bae santri saurang salat eureun ulah maca sholawat beres jana geus eureun tah salat geus eureun sholawatan deui tos kitu kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu ka nu salat haram babacaanana geus kitu caritana nya ulah maca sholawat empat azan bae asal geus azan eta ngaranna ngagerokeun batu geus kitu nya di akhir zaman mana mantak urang ngeri antara eta teh tadi jual beli geus make duit bank ka warung make duit bank duit riba kemudian atuh jual beli motor ge atuh asal geus eueuh BPKB-an becan mutlak berarti milik urang ja BPKB-na ditahan keneh di bank atawa di showroom lantaran can lunas tah eta berarti can mutlak jadi milik can sah dijual mentak disebutna ge lain dijual oper kredit kan oh bener kan ngaranna ge lain dijual oper kredit nya gitu bebe jaga jual oper kredit tah sia deuk neruskeun ieu kreditan aing emang kunaon ieu atuh aing geus teu kabayar ku sia hook tah satauneun deui aing geus kredit 2 tahun tinggal satauneun deui tah ka sia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia kos kitu teh atawa kieu aing ieu neuk dikredit ieu ngan aing geus teu eueuh jang ngreditna geus bae dioperkeun ka sia sakaligus kasasana tetep aing tanggung jawab nu ngreditna mah nu penting ieu kuari duitan bae heula sakitu tetep teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknyana tuh jual beli mancan bisa teh jual beli macan jadi mutlak milik encan tuh kos gitu masyaallah naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kreditkeun naon bae eueuh nu henteu make riba ka haji guari mah riba 2 akad sakaligus di hiji perkara ya eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui ka dinya nginjem di dinya nyetorkeun ka dinya 2 akad nginjem jeung akad haji tah eta teh haram hukum ih eta deui kumaha tah geus kitu bae eta mah kajin kumaha ge coba ge dibongkar coba ge okos kieu tah mah zaman cabe teh sia ludag lidung bae emang teu melak cabe atuh melak naon atuh endek kana teu pan modal tah ku aing sia di modalan ai butuh modal mah nya ngan engke sia ngajualna kudu ka aing 2 akad hiji akad ngamodalan nginjemkeun 2 ngakadkeun sia ngajual teu meunang ka sasa kudu ka aing bae haram teh ku situ riba tek nginjemkeun ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam segala rupa eta kos kararitu tah atuh endek nginjemkeun manginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu aing mah tah sakadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual deuk ka sasage kumaha sia bae bener ieu mang heuh atuh aing teh emang kakaraku auh jeung sia geus atuh bener cabe diala ngajual ka batur sial meureun teh budak ini mah modalan aing guron ngajual ka batur kahayang mah ka aing di batur sabaraha ke ku aing geus sabaraha pan kos kitu teh
man kos gitu eta huluna teh ngomong bener ge aing mah ridho bae ngajual masih ka sahabat tapi pan di dagoan bae awas ya gara kaos aja awas ya ulah kos gitu asa geus dijual geus ka mana ka anu sebar duit sa anu geus aya geus dijual mah geus atuh si mah kan mah aing mah ari tang nginjemkeun gara bayar ka dieu teu ka utangkeun gara bayar eta kakarak mantep tah tadi keur zaman kula leutik keneh tukang bos-bos cabe teh kan karar itu eta gara tobatan besi kaburu pae kayak keneh ya bos-bos cabe teh marilu keneh ngaji ku ari marilu kula ge nyaho hulu-hulu na nyaho gara dararobat masyaallah ya Allah ya Rabbi ya urang teh geus didominasi ku Yahudi geus paperpolitikan geus teu make Al-Qur'an perekonomian teu make Al-Qur'an padahal mayoritas di Indonesia adalah Islam saya nu bakal doraka eta DPR na tidak menciptakan hukum Islam secara kondusif hiji dua atuh hayu ajukeun ya eta mah kumaha urang tama di DPR mata diolah coba ayo ku legislatif jata mangarana ge toser ke bikin kuarika pemerintah nah ke ku pemerintah dilaksanakan sebagai eksekutif nah jadi ieu mah persekongkolan antara legislatif yudikatif dan eksekutif persekongkolan berjamaah masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil siapa bangun haranges itu atuh taruhlah untuk merubah negara manggis janang leluhur urang jabah heula ge aya ulamaan Bung Karno teh Bung Karno ieu babarengan jeung kiai baheula ngamerdekakeun negara sok geura di Jawa Timur lebih erat jeung kiai, Jawa Tengah lebih erat jeung kiai, Jawa Barat lebih erat jeung kiai. Sedengkeun eta pan eta kiai na ge lu babarengan jeung Bung Karno teh pan karuhun-karuhun urang. Kok geura di Padangna jeung kiai, sok di Sulawesina jeung tokoh-tokoh Islam. Jeung tokoh-tokoh agama ieu ngamerdekakeun Indonesia teh lain lalawara, ngantak jana musyawarah. Tak dimusyawarahkeun hasilnya tetap bae demokrasi cuman aya nu dipending piagam Jakarta ke iraha diterapkeunana masalah geus ja urang nu ngolah tatadina aya legislatif aya yudikatif yang pemutus sangke pelaksanaanana adalah eksekutif pemerintah masalah geus kadieuna aut-autan oh tuh milu terus orang memutlak milu ke Belanda ke Amerika ke Yahudi bertekuk lutut orang di hadapan Amerika tapi teh orang teh disebut pinter bodoh disebut bodoh atuh embung ya kos kieu ngaranna ieu urang sebut pinter bodoh kunaon atuh henteu ngolah sorangan henteu menciptakan negara nu kondusif secara aturan-aturan Al-Qur'anul Karim atau kajen geus pakai demokrasi tapi demokrasi nu rapi ja urang teh mah dipasrahkeun ka rakyatna rakyat geus memasrahkeun ka DPR eta DPR teh nang milih urang aya akur jeung teu akur bebeja ka DPR teu akur yeuh toel DPR akur yeuh toel DPR kuduna mah kos kitu di negara demokrasi teh abeh nyambung antara pemerintah jeung rakyat. Kuari mah asal neuk pemilihan mere duit kos nu nyambung baik DPR maupun pemerintah de calon bupati datang ke rakyat merean dicatet beatna sabaraha ke geus jadi bupatina dicatet aing kudu mah meunangna 5 lipat daripada kitu modal jadi itu mah lain deuk urusan rakyat dagang ngaranna. Jadi ilmu perdagangan dia dipakai di ilmu pemerintahan. Watuh datang ke iraha beresna negara. Mal bisa lantaran atuh ai negara majalbul masolih. Kitu mugedamun ala daril mafasid eta adalah patokanana. Mantak engke kadituna mas manutun bil maslahat.
urusan-urusan rakyat manutun bil maslahat geus kumaha kamaslahatan kamaslahatan kos gitulah qaedah-qaedah urang kumaha urang dibere qaedah tinggal urangna nu ngalaksanakeunana masyaallah jaku babari teh ya ieu mah dihesekeun teh dihesekeun ku nyana dek maling kumaha carana yang ulah kanyahoan sakitu doang urusanana teh. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah lamun ku urang diperhatikeun makin ka dieu makin bokbrok makin ka dieu makin bokbrok. Eureun-eureun urang terus turai diriweuhkeun ku urusan pil-pilan. Pilkades. Riweuh masyarakat datang ka gontok-gontokan hasilna kos kitu bae. Kemudian kayak ayeuna pilkada, walah luar biasa. Itu beakna sabala miliar tate meuli kendaraan nana bae oge hasilna beuki para pilgub kitu kene engke sagadeng de pilpres teureun-eureun terus bae mantak cek kiai anu beuki mah waduh hadza min fadli rabbi bolon teh coba ieu dibereku itu dibereku kabeh alhamdulillah tadina teu boga sekupi jadi boga tadi boga apansa jadi boga tadi teka pagar imah jadi kapager dapur kegedean mobilan dan lain sebagainya emang nangan sakitu urusan hirup teh leutik amat sih mulia jeung agama dijual kaban mobil ya Allah ya Rabbi engke di akhirat sia teh dikiaikeun lantaran dititipan ilmu ku aing pake naon teh ilmu titipan aing ku sia pakai Avanza, Zabaniyah, Abuya seret ya, budaknya Abuya jadi seret, ajupan kadele ku murida itu Abuya urang diseret, ya Allah, dek di kamar aget Abuya, siap buya, ini kan neraka sih buya-buyaan bae. Isin jasa eta Gusti Allah eling coba ka eta ka alam eta bakal ngerenyed moal hayang narima duit ti bupati atau ti calon kecuali gede Inggris jasa Inggris mun eueuh paeh onam hirup teh atau aya paeh tapi henteu diproses deuk kuku bage mangga bae beuki dititipan ilmu beuki gede tanggung jawabna ke di hadapan Allah rakyat onam nya nama artina jatuh boga ilmu dibere cokot ya kana neraka mah kana neraka tetep janya ge nyarahun bahwa eta teh duit teh teu halal sebenarnya nyahoun nya ge nyahoun jah hasil ngaji mantak cak nu bodoh ulang ngaji sakalian bodoh abeh nu haraman Masya Allah karim tuhnya kayak gara-gara nunanya ya jual kredit kos gitu pentas ya pasar rek nerangkeun syarat nakisos dina nganiaya anggahota badan lamun tadi nu dicaritakeun teh masalah kisos masalah ngabunuh lamun tadi urusanana urusan ngabunuh persyaratan teh kudu mukafaah akur agamana sakumaha nu tadi teh dijelaskeun ku ajengan musonib na ayeuna dina masalah natuan anggahota ta eta kudu kumaha apa akur persyaratanana apa henteu nah ieu staratul likisosi tarafi wal juri masuri tali nafsi disyaratkeun pikeun males ngarusak anggawata badan jeung natuan anggawata badan masurita li nafsi syarat-syarat anu disyaratkeun kana ngabunuh akur bae
hiji tadi tekayaan janikna mukalapan multaziman jelema mukalaf pasti mukalafna nu ngabunuhna kudu mukalaf budak leutik nu edan mah teu kekenaan ku hukum budak leutik mah cerga kenaan ku hukum sebab guer mukalaf jadi berarti kudu mukalaf lalaki teh mun geus umur 15 tahun atawa geus ngimpi jima mukalaf ngaranna teh lalaki hiji mun awewe mah umur 9 tahun teh geus mukalaf awewe mah atawa geus ngaberbayi keluar darah hideung disebut haid atawa mens turbasi cak bahasa batur nomor kedua garo aslin lil majni alen nu ngabunuhna ulah bapa atawa bapa kolot ta eta teh dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggota ge sami bae katilu ayana majni ale teh kudu masum oge nomor kaopatna kudu mukafian lil jani maksum teh jelemana anu bener-bener beragama nomor kedua kudu mukapa hartina mukapa akur pembunuh jeung nu dibunuhna eta adalah sama-sama Islam eta dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggota ge sarua bae kos kitu tah ieu nu deuk dicaritakeun teh masalah ngarusak tadi mah ngabunuh kuari mah kumaha lamun aya jelema gitu gelut kemudian motongkeun leungeun trek jago jasa berarti dipotongkeun leungeun malah dipoteskeun set cabut brak tambah geus pokona mah besina geus jadi jasa berarti atau direngkas ku jana set sanggeusna direngkas ke guling cekel pingpingna cekel bitis sapoteskeun ketak jadi kitu-kitu kotek hah Masya Allah ieu teh jadi hiburan lamun perang jeung kafir mah seperti di Irak, seperti di Libya, emang cicing kuari teh di Libya masih kene. Ditarik tentara di Libya ku Amerika teh ceurik kurang Libya mah hiburan caknya. Dan tara ngome Yahudi, ngome Amerika ngeunaheun jasa. Cekel, set. Dikieu-kieu heula ceulina ku nya. Kotek. Ceuli nu hiji deui kotek. Nah, sajuk bieuna teh ayeuna naon karang-karangna pipina. Set. Nah. Beres, cokot punyana. Kitu jeruk limo, dijerukan heula. Set. Seureun. Dan enak ya. Eta karana hukum picis tuh kos gitu teh. Tah, eta teh jadi mainan geus beres gawe kakarak. Set. Pencit Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd bismillah siap jadi korban kos gitulah jadi nu dipencitnya lain lalagaan di Irak di Libya pencit bae emang kumaha gitu ulah disangka kayaan di Irak eta henteu kos kitu lamun di Irak mayoritas nu maot eta adalah sipil lantaran bom tapi orang Amerika anu dibunuh ku urang Irak mayoritas kapten jenderal sabaraha diulinkeun aju datang ka kuari amang batakuk lutut teu geus sabaraha tahun masdud teh di embargo tapi tetep bae sugan ngajerit urang Irak malah mere nya mah mun aya negara anu keur perang bisa nyumbang urang Irak mah sakitu masdud teh geus di embargo ku Amerika sabaraha puluh tahun sejak Iran berangkat perang geus di embargo ku Amerika datang ka kuari apa ngeluh henteu ngeluh urang Irak mah sampai iraha bae nu penting perang jeung kafir jaknya jadi hiburan mantak jangan nama Amerika baralik teh ceurik
hiburan jaga besok geus dikieu-kieu bae besok ya. Aduh. Masya Allah. Tapi kan di urang lamun perang jeung Belanda mah mantep. Perang jeung Amerika mantep. Dek dek menang urusanana teh urusan Allah. Tapi kan urang paeh, urang teh dibunuh ku kafir. Masya Allah nikmat jasa sorga. Sorga tamah. Akhirnya orang ngabunuh atuh sorga sarua bae. Jadi urang lepaskeunlah tamah paeh urang sorga, menang urang sorga keneh bae. Tapi pan ieu mah perangna jeung lurah. Jeung RT jeung hansip jeung camat jeung bupati masa sih kudu perang teu mungkin kan urang kudu perang lantaran sabrutal-brutal lalurat tetep tatangga urang sabrutal-brutal lalurat tetep aya kaduluran urang masa sih karena manehanana menyalahgunakan kitu SPPT kurang dari perangan antepkeun bae lanan kege aya waktuna isuk pagerto ge nya ge eureun jadi lurahna jadi sampah masyarakat engke ujian kos gitu teh bupati cenah nakal antap ulah kudu digontok-gontok dibunuh lantaran kawau urang tatangga urang kadang pernah jadi friend urang ye tapi antapkeun bae kege aya eureunna nya eureun jadi sampah umat ujian tinggal kitu bae mentak di Indonesia mah berbeda jeung di luar negeri semua dahsyatna kesalahan tetap baik istimewa na di Indonesia mah gede hampura baik rakyat ieu kuarieu dikakalakeun ditipu ku pemerintah geus sabaraha miliar triliun disalahgunakeun lain teh jaho di luhur teh tapi itu teh saha itu teh kumaha lah cukup bae paling ge tanggap penjarakeun bae geus teu kudu dikumaha-kumahakeun jadi penjara ge make AC deui jadi pamajikan bisa deh dibawa kadinya. Tapi nyen hotel leletikan bae burung. Kos kara itu di Indonesia mah lain rahasia. Emang kumaha di penjara jelema gede. Lain cara nu maling kotok. Nu maling kotok mah di penjara irung pindah ke tukang. Masya Allah. Di tukang jadi aya irungan ya. Tapi eta kelas-kelas tugas sekarang itu emang kumaha boh polisi ge mendek-mendek. Mendek polisi teh mendek. Nya nandek asup ke penjara tangan ngarana doang fasilitas di jero luar biasa ka laptop aya di jero teh luar biasa tah eta jelema gede mah kos kitu ngan ngarana doang di penjara teh tapi geus ku ngarana ge geus cukup jang menjaranya nama heulanan tapi kan teu dikukumakeun beres ieu di Indonesia lamun jalalujur masya Allah pohara jasa ngan meureun geus kos kieu kaayaanana urang mah geus tinggal naon kitu ngaranna kembali ka Allah baelah urang mah ulah pipilueun ngaji salat maca Quran ibadah bae nu rapih mun nyana nungguan turun jabatan urang mah nungguan malaikat Israil silaturahmi kege malaikat silaturahmi Waalaikumsalam saya abdi Israil bener Israil bener ya bener lalagaan gitu itu teh lalagaan ieu mah bener dek naon tuh atuh tugas kula biasa no bener ya lain ya tuh bener cek malaikat Israil atuh geura siap-siap bae dek siap dek teh siap geus datang ka waktuna mah tuh sikat bae teu bisa disogok malaikat Israil mah lain cara pengacara di urang lain cara buser di urang bisa nya nama tugas-tugas walau wada'u sayfan ala yadihi wa tahamalu alaihi dafatan andai kata aya hiji golongan manusia 10-an atau 20-an nganiaya kaki zaid sorangan leungeunna dikieukeun ieuna dicekelan ku kabehan 10 nyekelan awak nu 5an ngagodot ieu atawa nendenkeun pedang atawa golok atawa ragaji pedang geus ditedeunkeun kana leungeunna barang di ditu 5 di dieu 5 tendetkeun tendet potong teh ku sabarahaan eta ditendet tak ku 10-an mungkin ditendet ku 20-an leungeun hiji
ditendet laku 20-an atau ku 30-an tak ieu kumaha tak ukuran anak engke kisosna cek di dieu walau wadau lamun 20-an atau 30-an dan pedang alayadihi kaleungeun Ki Zaid hiji leungeun wa tahamalu alai ditendetkeun rek dapatan sekaligus tetep bae Pak Abana potong akhirna si leungeun kutiu potong kabeh nu 20-an leungeun hiji ku 20-an nu 20-an potong kabeh Masya Allah segitu kueri mah endek nyebutan ngaran-ngaran tatuna encan je teh hukum-hukum babalsna diatna kisosna ke dipanderi iba keur nyaritakeun hukum-hukumna we kudu kitu kudu kieu kudu kitu kudu kieu nah engke sebagai hukumna kudu kumaha mun onta sabaraha curug hiji sabaraha onta mun 5 sabaraha mun sakieu sabaraha mun irung sabaraha mun ceuli sabaraha tang engke tungguan asa ulah ngabesan we sija jurasi wal haja saruna ritatuna tuan sirai jeung beungeut eta aya 10 ngaran nomor kahiji tatu qariso mama sakol jida kolilan sakadar meulahkeun kulit doang aya jelemangan ni aya Umar ka Ki Zaid teh ya nah sanggeus tandek teu berdaya dikupesongan ditoel doang gitu tah sat beulah ayeuna tah eta teh takos kitu ngaranna tatu teh tatu qariso etang ke aya ta aturanana mun ditoel doang ku peso haju beulah teh kumaha tah set be ku hinis ku peso dikitukeun doang nah eta kharisoh ngaranna nomor kadua ngaranna tatu damia matudmihi tatu anungan beulah narada jero ai tadi mah sakadar kulit doang kulit getihan-getihan aja nih tak kulitnya doang iya mah datang karena jero seti ket getihan eta ngaranna damia sabaraha engke bayaranana aya aturanana katilu badiah mah nodak taulah mah ta teh dagingna bisa beulah retu jadi bagi gajeroan we tak kuari mah bagi ngajaran teh eta kumaha engke diatna kemudian mutalahima mah dagusupihi ta eta teh geus datang ka jero gajero tulangna kadeuleu nomor ka-7 nomor ka-5 tatu simak tatu sigwa matablugul jildah allati bainal lahmi wal azmi ta antara daging jeung tulang pecah sret beuki jero jasa ieu mah wa mudihah mah nyaeta tudihul azma ieu mah tatu teh leuwih nya ka jero nya peupeus tulangna ge pecah beuki jero bae mereka 7 tatu Hashimah manu tasimuhu ye ngancurkeun kana tulang munakilah mah tulangna udul-udulan jadi keluar nomor ka-9 tatu mamumah mah natuan datang ka batok uteuk ieu uteuk karena otak ditatuan dihajar datang ka batokna kadeuleu ku urang kos jelema dodek dioperasi teh operasi batok lamun aya saraf di dieu anu rada kurang tabrakan ragang misalnya ieu teh batokna dibuka teh operasi ka dieu teh batok dibuka diuji coba heula ku dokter coba ye sanggeus dibenerkeun jerona batokna henteu disimpen heula sebab engke hese lamun geus disimpen mah jadi kuari tanpa batok jadi ono ieu nih bukan diterima cekal goreng jabatok dah disimpan ulah dibawa ulin ku budak beta batok banyak kurang kudu diganti ku batok kalapa
tuh gitu tante. Nah ya tuh. Nah, eta garana kata tu si mah, tatu makmumah, utek, otak ngaranna di negara teh, lamun aya jelema anu boga otak rapih negara, otakna anu manfaat, nu maslahat, lamun otakan di negara bakal acak-acakan. Kuari orang bisa nyebutkan nu boga otak sampurna kuari pemerintah lantaran negara acak-acakan terus lamun aya nu boga otak sampurna negara moal acak-acakan kos kitu beta mah tai otak manusia teh hiji tapi ieu bisa dimanfaatkeun ku satu negara mantap kepala negara teh sing hade lantaran membawahi komo di Indonesia marayatna ieu adalah gitu geus 300 juta. 300 juta manusia lain seetik manusia. Ya, eta kebutuhanana diperhitungkeun ku pemerintah di berbagai provinsi naon anu lempang perekonomianana. Eta lah kudu semak pikiran pemerintah teh. Geus jana masrah-masrahkeun atuh ayeuna mah aya menteri-menterina. Bagian perekonomian menteri ekonomi, bagian laut menteri kelautan, bagian gitu hutan menteri kehutanan urus, ceknya urus, cak bu cak presiden teh aing nyieun tanggeus yang mendelegasi menteri nak kuari berhubungan jeung berbagai gubernur-gubernur aya di provinsi masing-masing. Ka eta teh si hade cak presiden, si untung babagi aing ya. Sing hade pan aing mah atuh kumaha sia. Eta kerja sama akhirna. Ya, tidak urusan anak aja karena kemanfaatan. Masya Allah. Ini di negara kos gitu sebenarnya geus ka uji jasa jadi kitab naga ayat dek make aturan Imam Syafi'i dek make aturan Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali kabeh geus aya kitab siasatna tinggal kurang dipadukeun bae atuh tina madzhabul arba'ah pek bae. Atuh henteu kudu kitu mah urang make demokrasi bae tetep tapi aturan-aturan hukumna selipkeun ku urang atuh kadananku melebihi 50% mah atuh 20% 30% olah taku DPR. Masya Allah mani teu bisa ngolah setik-etik acan wayana nyieun perda anu berurusan jeung agama hubunganna jeung agama da dibebaskeun di negara demokrasi mah sok nyieun perda anggrang hiji-hiji acan nu patali jeung agama. Mantap urang mah sebagai rakyat atuh nonton bae tah nu gede-gedena doraka jeung dosana mah DPR. Geus eta bae sebab jana sebagai toser di negara. Nanti milih DPR-na ulah TK. Nanti Jek Gus Dur teh DPR TK. Lantaran naon atuh teu bisa ngolah ege TK aja. Lu kos kitu mah. Ya, tah ieu garana gitu, makmumah, tah makmumah. Lamun aya jelema nganiaya kemudian belah tah ieu utekna kada datang ka kapal naon gitu ngaran otakna. Eta nu kitu ngaranna tah tu make naon tah sangsina. Kemudian terakhir ke 10 damigoh mah anu ngarusak kana batok utek. Batok utek teh otak teh aya batokan batokna teh beulah dikampak misalnya ceger dibacok misalnya ceger nah ieu naon engke teh sangsina mun datang ka paeh atuh berarti kisos lamun teu paeh sakadar beulah doang eta kumaha engke nu bakal diatur dihareup aturan-aturanna wa yajibul kisos fil mudihah wallahu a'lam